Wilujeng tepangdangu serang acara matuh dongeng enteng panggobrahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis Parawargi. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-27. Kaum dalmu mangga orang teraskeun dongeng parantos dugi ka nalika Nani sareng Wiwi teh kabur mangga urang teraskeun para wargi sadaya. Duanana lalumpatan rada gancang tapi belum Nani mah labuh. Aduh ti kudawat suku teteh. Sok urang ibu teteh. Hup. Wiwi ngahudangkeunan Nani pohara lungsena manehna tacan bisa neruskeun deui lumpatna. Hayunan urang teruskeun luampat. Aduh capek teteh teu kuat. Urang eureun heula atunya teu kuat ku capek jadi aduh. Wah suku mun pareuri balas ti kakarait. Ulah sieun teuing lah. Jadi Keris Iblis ge nu daga abdi ge ayeuna mah teu aya heran ka mananya. Tapi keun wae lah nu penting mah salamet cece teh. Nani memang hatena ngarasa bungah ku ayeuna Keris Titisan Iblis nu ngincer ka manehna ayeuna mah ngadadak leung. Ari kuduna mah geureuy deui nan. Tapi teu naon eureunna teteh baris nganteur karena kahayangan jeung memang nya teteh ngarasa heran sebab Keris Iblis geus eueuh kabur teu ka nyawa nyingkahna pokona nyingkahan urang tuh aya tunggul tangkal kai beulah hareup sok urang diuk geunang nya ayo atuh Wiwi jeung Nani lempang 5 lengkah ka hareup geus tepi kanu dituju bukek dari yukina tunggul tangkal jati kabeneran aya 2 ngareme duanana diuk di dinya ngareureukeun kacapek bari nyusutan kesang nu masihan sakujur badan. Memang kesang ngagarajag katingali para wargi sadaya. Teteh, kumahanan aya naon? Wiwi ngareret kanan. Herannya ku Keris Iblis boga si Sukmawati ka mana bet eueuh? Bener teteh ngarasa heran. Temal Wiwi alak ilik sakuriling bungking eta patempatan. Kabur kanu jauh kitu atuh capeun peda manehna ditatani mudah ka urang. Nani nyebrehkeun pamanggihna. Wiwi teh burung imut ngarenyu barang manehna ngadenge kekecapanan. Arina naon teh make jeung capeun sagala nanina. Kana eta keris ge lain keris samanea tapi keris siluman. Kana tantu moal aya basa capeun atawa pundung. Jeung apaan bisa ngalayang, bisa neangan mangsa, neangan musuh. Mun keris biasa mah wah moal bisa ngalayang nan. Adinya nani ngahuleng semunu bingung. Kamu kita balik deh aku si Sukmawati tetulus sinamahan ku ka abdi merenya tetehnya. Nani neruskeun omongna. Tuh kalau kitu mah memang bisa jadi. Kejadian kitu ge si Sukmawati ngan saukur nyingsiran wungkul ka urang. Ngarah urang tiba baranting lumpat. Ayeuna sanggeus urang kapahung di jero leuweung terus semereuna teh keris teh dirawatan deui. Temal Wiwi bari ngelapan kesang palebak kelekna. Tapi deui teteh kumaha asa da jauheun mun ukur nyingsieunan wungkul mah teteh lantaran si Sukmawati kasebut jelema telenges teteh jelema kejem moal ngantep ka urang buktina apaan nyititi jeung inang ge manehna terus ngarah-ngarah ku jalan ngagunakeun Keris Iblisna jadi sigana mah asa jauheun mun manehna ngantep ka urang sedengkeun urang lain wae geus kabur nyantep urang teh geus maen si budak pan hiji dosa gede kana tangtu si Sukmawati baris ngayakeun balitungan ka urang. Karena tangtu mun manehna dia yang males main ka urang teteh. Nya we hal sama nu penting urang kudu leupas ti manehna. Kudu bisa kaluar ti dieu kalayan mun geus di lembur. Teteh rek ngabejakeun ka aya di tempat. Mulu langsung di Pasir Samoja ka jalma nu sakira bisa dipuntangan tulung. Saya rancang teteh abdi ge panuju pisan jadi urang mah pantos terang ka aya di lebet-lebetna. Jadi mun aya naon teh urang mah tinggal naon teh digerakkeun nya tetehnya. Nya sok atuh. Halus pisan tah. Na atuh para wargi sadaya teu disangka-sangka ti anggana seor kaluhureun manehna datang angin ngakelebu pohara gedena Nyi Wiwi pramitra jeung Nani lain deui reuwasinana duanana ngakepeg leuwih-leuwih ngarasa reuwas jeung kaget pacampur jeung rasa ketir lantaran bareng jeung ngaguruhna angin anu datang dadak-dadakan kadenge aya nu seuri nya kakak menihan daruan. Karena raon maneh duaan aya di dieu ha.
boh wiwi pan nani kitu deui ngakebeg bari kontan awakna pating biri-gidi bakatingku ngarasa reuas jeung sieun. Dan siga sora si buraknya teteh siga nama si burak sanahanya kan geus pae wajurigna teteh ih can ge kareuas jeung kasieun wiwi jeung nani leungit celegedeg hareupeun anu nampung persis rupa jeung wanda Kibura. Ngan anehna panon bolotot letah ngelel jeung tina sungut keluar getih seger. Molotot ka manehna bari ngagegag leumpang ngadeuketan. Wiwi jeung nani pating purungkut bari ulur-uluran. Ini lan kadah bisi ngekek nyampeurkeun ka urang geuning calawak para mitra sadaya manehna teh eta nu disebut si burak teh ya teteh pikasieun eta sumutna ge calawak letah ngelel jeung keluar getih ngucur tina sumutna teteh gila urang lumpat yuk ayo atuh gancang wiwi jeung nani lumpat sanggeus manehna mengkol ka beulah katuhu rada anggang ti wujud Ki Burak lumpat bari jeung blag-blig labuh segala rupa bakating kurusuh jeung ditapuku kasieun ngan barang geus jauh seor aya angin datang numbrag ka manehna blug duanana labuh. Oh nani pon wiwi sarua harita teh para mitra ngocea bari maksakeun hudangnya kitu menihara resena kerek nangtung barang malika tukang pohara ngakebegna lantaran Ki Burak geus aya deukeuteun maranehana. Ki Burak nan teteh meni sieun duanana ane prok dihanap bari jeung bibiri gidigan ngarasa sieun nu lain lumayan. Ki Burak nu aya deukeuteunan Nyi Wiwi jeung nani bangun anu bungah jeung atom manehna seuri lelengakan dari panon anu celong bangun anu ngakebur hurung morototan kanu duaan. Maraneh duaan moal bisa ingkah ti kami. Maraneh duaan sakedeung dibakal paeh babarengan. Kami teu tenang deleumun can maehan maraneh utamana mamaehan si Nani. Nyam nyam nyam. Ngomongna Ki Burak dibarengan ceplakna gayem bangun lapar kuakan. Soakan abi geus sieun teteh Duaan pating purungkut lantaran nempokayan Ki Burak bangun lapar mangkaning tina sumut keluar getih ngucur keluar. Burak, maneh apan geus paeh kunaon sia ngaganggu ka aing hiup keneh deuleu. Cek Wiwi najan sieun maksakeun ngamuk. Jung nangtung, nani nangtung bari nyeklan pigelang leungeun Wiwi. Wiwi, momodar sote warugana deuleu. Lantaran rohna arwahna can modar ayeuna kami ngahajang udag maraneh. Lantaran maraneh duaan ku kami rek dipodaran keur ngaganti keris titisan iblis nu eueuh. Mangka kami nu bakal modaranana. Ku kituna ulah sambat kaniaya sia Wiwi nani maraneh kana tangtu bakal modar deuleu. Ki Burak memarak kayangan bari bungkulekan seri lengakan bangun bener-bener geus jadi bangsa siluman. Wiwi jeung nani lain deui ngagebegna lain deui leuwasinan. Teu sangka sacongo buuk lamun Ki Burak geus dipayahan kunan. Ayeuna marak kayangan bari bungkulekan bari jeung rek males pati rek ngalah nyawa manehna duaan. Najan kitu Wiwi maju salengkah pok ngomong. Nyingkir sesetan jurig halik ningkah sesetan maneh ulah ngaganggu ka aing sajurig maneh mah geus paeh ulah ngaganggu ka kami ge da teu ngahaja sia budak bener teu dihaja hampura we atuh nani ngomong bari jeung lumalowe si jarek ceuri. Kami moal ingkah deuleu ti dieu kami moal ninggalkeun mararaneh deuleu. Kami moal ingkah moal ninggalkeun maneh. Kami moal ninggalkeun maraneh samemeh kami bisa maehan ka maraneh. Samemeh kami bisa nguyup getip maraneh deuleu. Nan, urang lumpat nan. Mangga teteh. Petak sate kapolah Wiwi jeung nani lumpat sakalumpat lampet manehna hayang ningkahan Ki Burak. Nanya kitu katarega aya meureun 10 lengkah malumpatna gajleng teh Ki Burak ngagajleng. Murukan nani gep nani beuhung nani tewak ti tukang. Atuh nani ceceritan gogorowokan bari jeung awakna abrug-abrugan.
Aduh, kurang ajar sih ya. Lesotkeun aing sia Jurig. Anjang lesotkeun sia. Ontong ngekek sia lesotkeun aing. Ni Wiwi ngagajeleng ngadeukeutan Ki Burak maksud rek mantuan ngalesotkeun leungeun Ki Burak. Tapi kakak lagi deket, yuk, des. Aduh, kubrag Wiwi labuh. Alatan awak ditajong satakarna ku Ki Burak nepi ka dadak sakala leuleus. Anu Jurig sia lesotkeun sing nani. Lesotkeun sia. Bari jengan narekahan hayang nangtung Wiwi gegeroan sangkan Ki Burak daek ngalesotkeun leungeun. Aduh, anjang lesotkeun aing sia Jurig. Buru-buru sia lesotkeun. Nani beki abrug-abrugan hayang bisa lesot tapi nyekek na Ki Burak kalah beki pageuh. Bari teu reureuh seserian. Ayo sia abrug-abrugan deuleu. Geura abrug-abrugan ku kami moal dilesotkeun. Malah ayeuna ge sia bakal dibawa ku kami. Kami rek mawa heula maneh nani. Engke kari si Wiwi. Belesat sukma Ki Burak ngeblesat kaluhur bari mawa awak nani. Teteh, tulungan. Sora nani kekeceakan tapi sakedeung geus teu kadenge sabab geus jauh dibawa kabur ku Ki Burak. Harita Wiwi gegeroan tapi nya kitu nani ge eueuh nu nemalan. Gek Wiwi diuk bari ngarasa lungse aya tangan pangawasa. Pang-pangna mangarasa tugenah jeung nalangsa alatanani nepi ka eueuhna dibawa kabur ku siluman Ki Burak. Wiwi ngaguk-guk cerik sorangan bari jeung nyamat-nyamat ngaranan. Lila Wiwi andi prak didinya bari terus ngucurkeun Cipanon. Nan, adi teteh teu sangka urang ayeuna bari sapisah. Teu sangka ting Ki Burak geus paeh bet marakayangan. Bari geus tega misahkeun aing ti Nani. Kemana atuh teteh kudu neangan nanya. Wiwi harita para mitra bener-bener asa kiamat haten. Ku ayana Nani geus pisah ti manehna sapada harita. Saterusna Nani henteu neruskeun lalampahanana manehna rek cicing heula di dinya. Bari nungguan datangna beurang pamikirna ayeuna mah geus aman. Ki Burak geus eueuh atuh keris titisan iblis apanan geus kabur. Eueuh henteu kanyahoan poe isuk mun geus beurang atawa sakurang-kurangna. Mun geus caang teu matak walura teuing kana lalampahanana, dina saja neruskeun lalampahan manehna. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, saterusna Nani peneruskeun lalampahanana. Manehanana rek cicing heula di dinya bari nungguan datangna beurang. Pamikirna ayeuna geus aman ieuh Ki Burak geus eueuh atuh keris titisan iblis apan geus kabur. Eueuh teu kanyahoan poe isuk mun geus beurang atawa sakurang-kurangna mun geus caang teu matak walura teuing kana lalampahanana. Dirina saja neruskeun lalampahan bari ayeuna nekan. Yen manehna morek balik ka lemburna manehna saja ngalalana pikeun neangan jalma nu sakira bisa dipuntangan tulung. Di sejen pihak kacaritakeun kaayaan Len Sukmawati nu geus aya di jero kamar khusus. Manehna kiwari keur ngarasa bingung nu taya hingana pang-pangna malantaran sacara dadak-dadakan kaayaan Nyi Wiwi jeung Nani anu keur kalabur ka tempo tina cai dina baskom. Ayeuna mah ngadak-ngadak leungit lir nu dipuleun ku Haseup Kanol. Nya kitu deui basa manehna meleng dina ayeuna keris titisan iblis. Anu keur ditugaskeun pikeun ngudag Wiwi jeung Nani ngadak-ngadak leungit tina panenyo batin. Lila Sukmawati ngahuleng kakara umur-umuran manehna ngalaman kajadian saperti ayeuna. Kurang ajar siana saha nu geus ngalahangan kana pagawean aing, Heran aing ye. Ngaku naon si Wiwi jeung si Nani bet ngadak-ngadak leungit. Heran deui ku ayeuna pakarang aing si keris titisan iblis. Bet leungit deui tina panenyo panon batin aing. Najan kitu aing tetep ngerasa penasaran. Sing ieu cai dina baskom teh ku aing rek dikubak-kubak. Sukmawati terus ngubak-ngubak cai dina baskom nepi ka cai oyag bebrek-bekan rosanaker. Harita para mitra bibirna henteu reureuh moco mang ngemat kanu eueuh. Wiwi, Nani, maraneh geura nemongan, aing nyaho maraneh masih kena di jero leuweung. Nu matak gancang geura nemongan deui. Hayo.
Kerayem dan Sukmawati babacaan mapatkeun jampe pamake aji tumbal sarana keur ngemat ngamat nah kita ngemat duaan sangkan bisa ketempo tina cai nu aya dina baskom nganya kitu najan lila den Sukmawati milampah pagaweanana ngemat anu eueuh henteu katempo anger we boh wiwi pon nya kitu dinani kumanehna tetep teu katempo panon batin den Sukmawati anger poe clear aya nu ngahalangan pohara kandalna kurang ajar sia tetep si bocokok teh henteu katempo ku aingnya ledak-ledak leungeunna dipake nyusutan kesang terus ngucur tina beungeutna pangaruh anu keur nafsu amak nyedak tanaga mindak siga ngalantarankeun awak jibrug ku kesang heula soasi wiwi jeung sinani sing aina aing hayang nempo ngeunaan kayaan keris titisan iblis susuganan manehna bisa katempo ku aing da tadi mah aing poekeun sugan atuh ayeuna mah Den Sukmawati rek nyoba narekahan soal keris titisan iblis pakarang ampuh agemanana leungeun anu lalain cop jeung ramo-ramo anu marucuk euri harita dipake ngucak-ngucak cai dina baskom bari tereureureuh kekerieman babacaan rengse babacaan ngomong nyamat keris titisan iblis hei keris titisan iblis nu aing hayo geranemongan gancang geranemongan aing hayang nyaho ka mana maneh leosna aing hayang nyaho naon sababna pangna teu kebatna nuturkeun Nyi Wiwi jeung Sinani gancang geranemongan gancang cai tuluy beberek bekan malah leuwih motah leuwih rosa batan tadi nganya kitu anger saperti tadi panon batin Den Sukmawati nu biasana seukeut ayeuna mah jadi poekeun keris titisan iblis nu waktu tadi ngadak-ngadak leungit ti Nyi Wiwi jeung Nani ayeuna anger teu katempo di mana ayana nepi ka tungtungna Den Sukmawati ngahulang miraga meneng tunganya kadirina pribadi nah naon sababna pangna ayeuna bet diberean teuing apes heran ku ayeuna manehna teu bisa nempo ku panon batina nginaan anu eueuh nya atuh dina kayan Den Sukmawati di ayun ambing ku kaheran jeung kakaget wireh eta Nyi Wiwi jeung Nani harita teh para mitra katut keris titisan iblis ilang tina panenyo batina teu kanyahoan ti anggana seor luhureun suhunan imah kadenge aya angin anu nyeor pohala tadina kuhal eta daek teu daek Den Sukmawati jadi ngakebeg reuwas najan manehna kasebut jalma luhur ilmu panemu jembar ku pangabisa tapi tetep mun ngalaman kajadian nu luar tina panyangka manehna ge ngalantarankeun hatena gegebegan dihenteu-henteu ge manehna teh apan manusia biasa manusia nu sakapeung mah teu aya daya teu upaya paneuteub Den Sukmawati manco kaluhur neuteub lalangit kamar nu tembus kaluar saterusna ngagero hei saha andika nu datang gancang gerane malan mata kreueus oge kitu nanajan dirina keur nyorang apes tetep ari hate mah Den Sukmawati bisa ngarasakeun yen di luhureun imah aya nu datang tetela panyangka Sukmawati teu nyalahan lantaran kadenge anu seuring hahaha bari kedal ucap dibarengan ku sora geuman ieu kami Sukmawati alias Minarni ngahaja kami datang ka dieu dina peuting ieu ngagebeg Den Sukmawati bari panon teu ngiceup-ngiceup mencrong kaluhur najan kumaha sok sanajan sorana keuman jeung ngandung simak nu pohara luhurna ngandung geteran kakuatan gaib tapi manehna apal eta teh sorana Kiburak anu mata kepok manehna tumanya deui saha ajen teh piraku ajen teu apa ka sora kami kuring apa siga sora si buraknya bener memang kami si burak aina datang ka dieu bareto kami anak buah Andika bareto kami bawahan Andika tapi aina bisa tibalik bisa wae Andika jadi bawahan kami aina kami hirup leuwih bebas teu kahalangan ku mangsa sarta dikersakeun kami bisa mancala putra mancala putri hirup kami aina bisa leuwih bebas leuwih laluasa auhan sora nu kadenge leuwih laluasa harita teh hiji sora anu persis siga sora Kiburak manipating saleor kadengena jeung matak para mitra sadaya maruringkak bulupun ngaso heula ngaso
Mitra anu mulia untung ningang dinden Sukmawati nuluhur elmuna cacat lamun ningang jalma biasa buah bakal keluar getih tina liang ceuli bisa jadi langsung kapiuhan oge ngan ku ayana dirina ayeuna bat didatangan ku Sukma Kiburak tetep ngadatangkeun kaheran keur diri Nen Sukmawati Burak apa Anika geus paeh lain memang bener kami geus paeh kan Anika ayeuna teu sampurna paeh meureun budak kitu meureun kayan Anika sanyananya teu salah saeutik oge omongan Anika teh Sukmawati kami paeh teh sampurna lantaran paeh cacan waktuna paeh alatan kami dipateni Sinani kalayan dibantu si Wiwi kami nyeri hate kami tugenah kami hayang mulangkeun ka nyeri keur betah hirup di alam dunya yang maehan nyeri ongkoh nyebut nyeri hate tapi para mitra sadaya hayang mulangkeun ka nyeri tapi teu boleh dibarengan sering ngagak-gak sorahan daruana keur matak maruringkak bulu punuk untung keur Nen Sukmawati hal-hal seperti kitu kasebut geus biasa rek naon Anika datang ka kami Burak kami datang ke Anika lantaran kami rek nempuhkeun ka Anika Sukmawati tetela Anika eueuh pisan kabelaan ka kami dipaehan ku Sinani bari dibantuan si Wiwi kunaon Anika teu melaan Anika teu tanggung jawab hiji dunungan teu tanggung jawab ke anak buah kunaon Anika eueuh nyampeurkeun kunaon Anika ngantep diri aing di podaran ku Sinani jeung si Wiwi kunaon naon sababna Anika teu daek tanggung jawab sok geura caritakeun sia geura jawab Anika kudu tanggung jawab kasing sakur kalakuan Anika lamun Anika teu wani tanggung jawab tan wane Andika bakal menang siksaan ti kami dulu hampura Burak hampura diri kami lain eueuh maksud rek nulungan Anika lain teu tanggung jawab lain eueuh maksud hayang melaan Anika ngan Sukmawati ngomong teu kebat manehna anggur ngahuleng Kiburak ukur kadenge sorana harita nyentak tarikna naon naon maneh ngan kajadianana teu katempo ku kuring teu kanyawan kudu dikuring Burak hampura sakali dikuring menta dihampura ngalengis omongan Nen Sukmawati memang dirina ge sadar yen hiji kasalahan gede ku ayeuna ti heula manehna ngantep diri Kiburak di arah pati tug nepi ka perlayana alatan ditawak ku peso ku dirina nani kalayan dibantu ku Wiwi wah bohong sia najan kumaha aing teu percaya kana omongan sia deuleu pan sia teh kasebut jelema luhur ilmu jembar ku pangabisa pan sia teh seukeut panenyo panon batin sia bisa digunakeun komo mun cara ayeuna pan bisa nempo kajadian naon bae oge tina cai dina jero baskom nu nyata sia Sukmawati siangan ukul hayang ngeunah na wungkul hayang wungkul hayang senang na wungkul siangan butuh ku tanaga na wungkul ka diri aing tapi dina mangsa diri aing menang kacilakaan siangan tep malah bisa wae sia mah seuri bunga ku dasar manusia gede dosa Sukmawati sia Andika deuleu kudu modar deuleu beuki jentre diri Kiburak amek-amekan dibarengan ku sora angin anu ngaguru kayan jadi keung atuh untung Nen Sukmawati masih kene bisa ngungkulanana manehna masih kebis ngusir rasa keung jeung sieun anu karanapan kalayan leuleuy siga nu bener-bener ngarasa kaduhung ku kajadian sore tadi mangsa maotna Kiburak aina arwahna jadi marakayangan pok Nen Sukmawati ngomong sakali deui kuring menta dihampura Burak rumasa kuring gedodosa rumasa kuring geus ngantep ka Andika ngan eta sakabeh lain dihaja kuring teu ngaharepkeun anjeun cilaka karasa ayeuna mah kuring eueuh batur pakukumaha sakali deui muga anjeun sing asa hampura tur kuring ngaharepkeun supaya anjeun bisa pae sampurna ulah rek ganggu deui ka diri kuring Burak
Ngeunah Andika minta dihampura sia Sukmawati padahal keur aing hese sigana keur percaya kana omongan sia jeung makenita sampurna aing moal bisa tenang yakin moal sampurna samemeh mulangkeun ka nyeri samemeh ngayakeun tindakan ka Andika geus jadi bibit buit pangna diri kami jadi kieu sakali deui teu kami mah teu percaya kana omongan sia Sukmawati sia gedebul gede rahul tukang bohong tukang linyok sia ngan hayang senang sorangan deuleu ceki burak para wargi malik-malikeun ka Den Sukmawati ngaso heula ngaso wargi kaum dangu harita Sukmawati telu nyarita deui nyata mare kumaha Andika we burak ari teu percaya mah rek percaya syukur henteu teu naon-naon kari kumaha Andika burak nganu nyata memang kitu kaya jeung kanyataan sabenerna padahal rasaan kuring mah kurang kumaha milu sedih milu tugenah ku ayeuna Andika dipaehan ku si Nani naon buktina kuring geus maehan si Eme saurang jalma nu geus aya 5 tahunna cicing di jadi pembantu ayeuna geus dipaehan di alam nyawana ku kami malah geus di ruang bieu tah teu jauh ti kuburan Andika burak kapaksa kami maehan manehna bongan geus nginjemkeun peso ka si Nani padahal manehna kasebut pagawe kami nu pohara satia satuhuna kapaksa milampah kitu bongan talobeh ku ayeuna manehna geus gagabah nginjemkeun peso ka si Nani ngalantarkeun diri anjeun perlaya sajabati eta naon deui sajabati eta si Wiwi jeung si Nani geus kabur ingkah ti dieu ku kami disusul ku keris titisan iblis sina di alam nyawana saurang-saurang hanya kalkiwari kami poekeun teu nyaho di mana ayana dua jalma oge kami leungiteun tapak kelantaran keris ageman kami teu kanyahoan eueuhna aneh panon batin kami ngadak-ngadak poek teu bisa nenyo di mana ayana si Wiwi jeung si Nani oge teu bisa nempo di mana ayana keris titisan iblis kawas-kawas aya jalma lian anu ngahaja ngilungan ngahalangan kana pagawean kami pokna Den Sukmawati bangun putus asa tetela pangarti Andika hadapkeun Den Sukmawati kiburak ngomong bangun anu ngahina ku kituna nyeri hate keur Den Sukmawati nyentak montong ngomong sangeunah sia budak teu perlu sesentak sia Sukmawati bareto aing bawahan Andika bareto aing bisa disentak ayeuna geus lain-laina deui malah ayeuna aing geus jadi siluman yakin leuwih gagah leuwih sakti batan Andika najan aing teu boga waruga tapi aing bisa leuwih bebas leuwih laluasa dina ngoning nyieun tindakan malah bisa we aing ngajadikeun naon bae oge dengekeun ku sia sanyana si Nani aya di tempat kami atas nasib